Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Kumaha kabarna dina dinten ieu? Mudah-mudahan urang sadayana dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiasa patapang di sareng Pribados di Mojang Desa Channel. Dina dinten ieu Pribados tos aya di Kampung Kocek, Desa Cidugalen, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, kangeningan kaindahan alam nu aya di palihan dieu oge perkampunganna hayu ulang tinggal sasarengan. Kebetulan bade di eta bade di Rangkai.
Banyak ya. Ibu ya, ibu saudara kokot. Ibu bela kelas. Ya tak mam duduk mam di dia. Saya ngelaku tadi itu. Maka kamera yo. Tradisi mana itu? Sampai saya
sadaya mau sakitu video nu kapihatur di lembur kocek Desa Cidagulen, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Insyaallah orang tiasa petepang di dina video oge lembur anu sanesna. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.